Duit, kesini dong aku butuh duit. Duit, kesini dong aku perlu duit. Setiap orang masih punya duit. Di mana-mana orang lagi butuh duit. Aduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dulur-dulur, kita ketemu lagi di acara Ngadulag. Ya. Apa coba Ngadulag? Dongeng enteng menjelang Badung. Nah itu, kita kembali lagi ke bahasan awal. Saya tadi sedikit menyadur lagu duit. Kenapa lagu duit? Karena tidak dipungkiri bulan puasa itu menjadi double atau lebih dari biasanya urusan duit atau harta. Betul tidak? Betul tidak menit tengah cara ya unggul. Tidak, saya mah irit. Oh, jadi lebih irit. Tapi ke semua, kebanyakan. Saya ini mah. Nah, jadi loba. Jadi pikiran itu jadi ngerancabang, jadi tidak fokus sama puasa. Karena tekanan pikiran saya harus beli baju budak, tilu pan geus sabaraheun. Encan sendalna. Nah, encan sendalna. Belum lagi makanannya. Buka puasa sama sahur itu lebih meral. Can lebih ya. Ya, encan buat ini, buat mudik. Aduh. Ya, bolak-balik itu berapa ongkosnya? Belum lagi sekarang bensin naik ya. Ya, jadi memang puasa teh jadi kumaha tuh teh. Kadang-kadang saya mah ongkos cenah puasa teh bulan penuh hikmah, bulan penuh berkah. Tapi asa santai kieu wae gitu. Sabaraha bibit eta teh? Saya tadi ngomong, enggak lah ya, sabibit lah. Katen abit. Ka mana Mang Dada? Ka daerah wetan. Oh, abi kedah tataros ka ditu gitu urusan harta ieu, rada lieur. Mantak pamajikan teh ulah loba-loba teuing. Waji. Entu hiji waji. Hiji istri mamung pangabutuh seueur. Ningali nu ngulug eta ngulug kacang tanah terbuka ngeunah sigana. Aya Pak Eman tuh itu jeung si Dadan. Dah tuh. Pemirsa mapan teu apaleun ayeuna keur bulan puasa sok subuhkeun di dieu tuh. Cih, Tuh ulah teh kengnya. sabar. Berani ge sajam deui atuh sajam deui. Tak kitu Haji. Manya ku gogoda. Sanes mah gogoda ari harta sampai salahna teh gogoda. Orang mau ngobrol jeung mana teh ngobrol duit harta mulak teh tiba heula. Teu aya anu dipungkiri. Sok sasaha ge ada peryogi atuh. Duit nya peryogi mah. Tapi da kudu aya watesna meureun Nya, tapi pan kudu aya plafon. mohon. Nah, boga kahayang teh watesna sampai mana ye? Oh nya. Orang boga duit sampai dia, tapi dah teu bisa katang. Jelema mah syahwatna memang gedenya. Ya, Karena hartamu, wah harta. Abdi kantos Harta, tahta, wanita. tilu katanya. Mun teu boga harta, hese boga tahta. Nah, cenah lain tahta heula karata henteu. Anu boga harta ge ayeuna bisa nyalonkeun anggota. Eta Ya, kampilnya. bisa jadi pejabat boga harta, mah loba harta. Harta, tahta, wanita. Nah wanita katilu. Teuing tahta apanya? Margi. Jarang menyebutnya wanita, tahta, harta, jarang. Pasti Jarang. harta, tahta. Artinya harta teh bisa mengantar orang pada posisi yang tinggi, Tuh. tapi juga godaannya adalah kaum wanita. Sebut godaan atau memang anugerah? Atau makan beunghar atau nusang sarage pan kana nyandung barareuki. Eta. Komo kugus. Aya tukang tembok tilunya, yuknya. Aya tukang tembok tilu. Aya tukang gali kuburan 2. Tong eleh kumaranehna. Tong eleh ku tukang gali kuburan. Manya tau Naon tukang Mang Ejen nita ka abdi loba. Teu bisa gitu. Nyanger tapi kan tetep tung nama karena harta tuh Haji. harta teh penting sabab cek saya mah
naonnya harta teh kasalamatan dunya. Pan salamet teh kudu dua-duanya. Salamet dunya akhirat. Laras. Salamet dunya bisa ku harta, lamun hartana dipake balik. Ya. Salamet akhirat mah kan teu bisa make duit. Ya. Ya, kita kudu ku ibadah. Meskipun sebenarnya aya rukun anu kudu make duit. Contoh eta kurban kudu make duit nya. Anu mun dina rukun mah Naik haji. zakat munggah haji kudu make duit. Zakat kudu make duit. Hartosna Islam teu ngaulahkeun beunghar. Tuh. Justru orang Islam mah kudu beunghar cek Anu saya. jadi ulahna naon atuh tadi mun digeunggeurekeun Pan abi. urang mah gaduh Gusti teh nu maha sagala rupa termasuk maha kaya. Ya tangtos eta. Terlalu kaya untuk diminta sedikit. Janten kumaha? Nya agung Allah mah segala gaduh. Jadi mun rek nyawankeun teh sing loba we gitu. Contoh. Dan kege Allah ngocorkeun lamun nya eta kapentingan urang, kebutuhan pasti dibikeun. Selama eta kebutuhan manusia ku Allah pasti dikabul insyaallah. Tapi lamun kahayang keinginan cantang tuh Kayak gitu. kahayang kebutuhan. Kebutuhan teh urang dahar di baju. Pan aib oge ayeuna make baju eukeur. Oh, Dahar eukeur nya. alhamdulillah. Cicing di imah eukeur, Oh. eta kebutuhan. Ya. Kemudian aib isukan hayang boga imah jadi 2000 meter buranana cantang tuh. Margi. Kabul. Meureun eta mah kahayang, lain kebutuhan. Ya bener tapi Ya. Da kebutuhanna mah geus imah. da Gusti malah kuningan. Ya kok ngeuning aib dibere sakieu porsina pas keur kasalamatan aib pasti kasalamatan. Ayeuna aib bager. Mun isukan aib dibere duit 1 triliun, buah-buah rucah. Nya, nyuknya. Buah-buah jadi ngagalaksak. Ngukut wanoja di itu dia buat yang jadi judes jadi sombong, buat yang jadi poho kanu leutik jadi teu loba. Da Allah mah maha uninga. Aib sakieu ieu porsi pasna keur anjeun kasalamatan anjeun. Da Allah mah teu boga kapentingan nyilakakeun jelema. Teu boga kapentingan yang sarakeun jelema kanggo naon da Allah mah teu butuh naon. Hayangna Allah mah nyenangkeun mah. Nyalametkeun. Tapi dina prakarakanana ngabagjakeun jelema manusia. sok loba anu teu senang. Teu narima eta teh kusaon teu boga rasa syukur teh. Oh. Pan jelema mah kitu atuh dibere syukur. Bere hiji hayang dua, bere dua hayang tilunya. Boga mobil hayang hiji hayang dua, geus dua hayang tilu, tilu hayang opat. Imah 100 meter hayang 200 terus sahwat mah aya eureun manusia mah kan kitu. Bener. Tapi abdi pernah ngalaman gitu. Aya dina titik meureun ceuk batur mah da ceuk sorangan da teu karaosnya. Wah cenah bongat. Dina preser teh atuh hayam lauk. Da kuloba mah lain ngeuna. Lieur hayang sambal cengek we balik. Di daharna geus eutik. Mawi geuninnya. Ada orang boga hayam 200 kandang, emang di dahar kawe pan buat hiji-hiji dipencit teh hiji-hiji tahapanna gitu. Jadi manusia teh jarang bersyukur. Keur mah manusia mah kan embung dibere susah teh. Contoh kieu. Dibere sehat 10 tahun. Ya. Jempling we kalemnya tis. Bere we gering sapoe. Mun asa geus bencana teh asa. Orang ujian teh bisa berat pisan siga kitu. Bere loba duit 10 tahun. Oh, bere salon saminggu kuat kalau manusia mah kitu. Jadi ya sifat umum manusia eta bancet banget. Tapi rumaos. Aya teh masa ka abdi pisan. Nya aya keur boga duit makan mah. Memang dibere teu boga duit. Memang kitu. Asa pangsangsarana sadunya. Nah, kusaha ngarasa kurang wae hirup teh. Pan ari jelema nu disebut jelema beunghar teh nyaeta jelema anu hirupna sering kakurangan. Tapi ngarasa cukup wae eta jelema beunghar. Eta teh beunghar. Hirupna teh sok kakurangan, ngepas tapi ngarasa syukur cukup wae eta jelema beunghar. Apaan cuk batur siaksa biasa wae Nya. beunghar. Jelema sangsara mah anu hartana loba tapi ngarasa kurang wae eta jelema sangsara. Cek ajaran nya. Gus sagala rupa teh kurang wae terus susah wae terus geus eta jelema sangsara. Oh, artinya bersyukur. Heeh. Anu jelema beunghar anu bersyukur tadi dibere kurang kadang-kadang kekurangan malah mana mah ngarasa cukup ya. Anteng. Kodik sami gitu bersyukur. Ningali abdi ge syukur sia. Jeung sifat manusia mah jeung sifat manusia mah gelisah. Contoh kieu misalkan.
Mana numpak kapal? Teu nyaho pilotna sahanya. Teu apa. Anteng mah nya na kapal diuk we. Ya, gitu. Ya. Terus mana numpak lain deui? Kela. Numpak kapal tenang. Numpak kapal laut. Mana kan teu apa nah kodana saha? Tenang we. Nah, ai dina hirup maneh riweuh wae gelisah wae padahal jelas alam semesta teh nu ngendalikeunana Allah eta geus jelas. Apa? Intinya Siga kitu. Tangke panjang lebarna 100 ngalangkung ieu. Urang teraskeun. Siap. Aduh. Gitu. Kitu tah. Alhamdulillah. Caang brai we imah. Sudah dimulai saudara-saudara, kelima pelari melesat kencang. Sepatu siapa tuh? Nampaknya sepatu pemuda yang menginginkan stiker baru. Waduh, si rocker menyalip dengan kencang. Berikutnya, barista kece kita disusul vlogger dari belakang. HP-nya terjatuh. Kita lihat pelari berikutnya yang disemangati oleh pelatihnya. Siapa yang akan menang? Buka BJB Tanda Mata Si Muda. Nggak usah nunggu lama, hadiah langsung didapat di awal menabung. Semua menang. Nah, gitu ya. Urang numpak kapal, pesawat terbang, teu nyaho pilotna. Saha siga kumarupana tenang we, nyonya tepi kaluar negeri. Percaya we pilotannya. Numpak kapal laut berlayar, teu nyaho nah kodana di mana cicingna gitu ya, nu mana rupana. Tenang we nyonya tepi ka seberang laut. Tapi di hirup nu jelas-jelas kendalina aya di Allah ya alam semesta, jelema bisa gelisah, bingung, aneh. Artinya kan berarti keimananna kurang. Teu percaya ka Gusti apa kumaha? Ya bisa jadi keimananna kurang, asa eueuh da nah, contoh gitu. Nah, terus dina harta sarua. Tah kieu Kang Sahabat. Abdi kantos teh dina kondisi abdi akhirna. Ngobrol lah nya sakinten teh waji teh anu sanes. Dianalogikeun aduh abdi meni asa kieu kumaha nya hariwang budak sieun teu jajan gitu, sieun teu manggih dahat. Kieu we cenah. Mun maneh cenah di luhur pasir eueuh jukut eueuh naon. Aya domba di talian, hirup mah. Anya moal teu pandeuh jukut. Ceuk ua mah hirup. Nah, bet hirup. Matak di talian ge aya nu bogana. Bae maneh percaya teu kana bogana. Ka Gusti nya percaya tong sieun teu dibere dahar. Artina matak dicang-cang ge aya nu bogana. Pelong teh abdi. Ya, tapi 2 jam tidinya lieur deui ya. Nanyakeun deui ka dieu. Eta teh meureun tananing keimanan urang can pancen. Kan jelema anu sieun isukan sieun sangsara, isukan sieun teu dahar, isukan budak sieun teu kabajuan, isukan sieun itu eta teh sabenerna ngahina ka Allah teh. Ngahina. Wow. Apa manusiawi bener Kang ai? Nya manusiawi tapi salah. Manusiawi salah, tapi bisa salah. Jadi artinya kunaon make kudu sieun pan Allah aya. Cek orang Jawa mah Allah mboten sare. Tidak tidur. Tara peureum, tara ngalenyap, nyaksian, iraha wae, di mana wae, keur naon wae Allah mah nyaksian. Jeung Allah mah pasti nang tayungan insyaallah. Jadi ulah sieun teu meunang teh sieun sangsara, aduh sieun ge kumaha, sieun ge. Nah, salebetting ka sieun hirup teh siga numpak kapal tadi. Terus pugu Allah aya nu ngendalikeun aya numpak pesawat. Datang we. Mun diterangkeun soal Allah nanyakeun heula ke Allah teh kumaha nya Allah teh kumaha aya jelema nu kitu. Aep datang ka dieu ka imah saya nya ulin, Ep mangga calik langsung dieu nya.
Laras. Kunaon teh dipariksa heula korsina bisa rayot, bisa aya bilatung, bisa langsung dia. Nah, ari kana korsi percaya sakitu gancang, ari ka Gusti tanya wae. Nya. Ya, siga Nah, kitu. eta. Nah, kegelisahan itu ayeuna umumna lobana digelisah teh nu tadi teh sieun budak teu dahar. Jadi urusan harta. Tah kieu tah hiji-hiji pataran santai. Ya. Ka saha wae mah utamina ka waji. Kan ada keterangan. Urang centang tuh bisa ngajawabnya. Jangan naon, tapi mah sharing. Ngobrol. Aya keterangan kieu, tapi ieu mah laras. Lamun cenah di urang dileuweung kadaharana naon. Terus aya babi anu cenah mah haram. Ngadah daging babi halal. Laras eta teh. Aya keterangan menyebutkan itu bisa menjadi halal ketika itu dalam keadaan sangat darurat dan memang tidak ada lagi. Tah, jeung Contoh misalkan iya daun teh haram. Cenah. Ya. Hiji waktu aya nu gering, geus neangan obat ka mana-mana tapi geus ka mana-mana nya, ulah ka kara 2 lengkah 3 lengkah geus ka mana-mana eueuh, ternyata obat teh ngan ku ieu. Tah eta bisa dipake. Tapi aya anu menyalahgunakeun ayat mantap. siga kieu. Urang geus memang geus eueuh keur eueuh ieu jelema budak teh. Nya abdi misalkeun keur eueuh. Geus main slot atawa judi togel misalkeun. Misalkeun eta kumaha hukum pada teh usaha. Oke lah ngobrolkeun hukum mapan bakal pagedung karena loba pemahaman mun fikih teh banyak pagedung. Tah urang ngabahas soal kieu cantang tuh pemirsa mah satuju. Nya Waduh sumang tuh kitu saya mah. Mohon mangga. Da dina Islam ge silakan berbeda pendapat asal tidak menimbulkan perpecahan. Beda pendapat mah teu naon, tapi ulah nepi ka pasea, komo minggu ka pegat nepi ka mutus silaturahmi menteu. Jadi kata lu ngagoreng sawe gitu. Ya itu guys kerek gitu. Aduh kerupuk udang. Nah, contoh siga kitu. Gelisah selalu orang. Nah, lamun ngomong manusiawi, da manusia mah sok nyerangan pembenaran sendiri. Ah tuh naon da urang mah kieu. Da eta ge pan dihalalkeun keur obat teh lamun geus diteangan ka mana-mana. Pan aya jelema sok aya kieu. Ka saya ge sok aya baheula, Kang. Abdi teh rek saha deui cenah minta tulung teh da ka Akang. Geus beak dengkak abdi teh ieu usaha. Padahal kakarti imah ka imah urang. Beak dengkak ka mana can ka mana-mana. Hayang nu gampang tah manusia mah sok hayang gampil siga kitu. Tah sifat hayang gampil eta teh sok dibawa kana yang ngalah harta. Nya laras. Ngalah harta nyuk. Kodik teh pernah dongengan, dik hati-hati. Kecintaan yang berlebih terhadap uang itu akan menjadi akar dari segala kejahatan. Kumaha. Kecintaan yang berlebih terhadap uang. Berlebihan terhadap bakat ku beuki-beuki ting kana duit teh mata duitan bisa jadi akar kejahatan. Jadi jahat. Korupsi gares. Eta tipu gares nya. Ya eta pengusaha mungkin. Dagang ngabohong gares pokoknya asal jadi duit we. Seniman misalkan duit saweran. Syukur ngerokok lagi, duit saweran teh. Nipu, naon nipu segala rupa. Tah, biduhan jeung MC. Karena kecintaan terhadap uang. Janten jahat ya. Padahal harta mah pan siga cai laut. Maksudna kumaha? Cai laut mah lamun diinum ku urang beuki loba, beuki haus. Harta ge sarua kitu. Beuki loba harta mah bisa eureun. Ekspansi ka dieu. Nyieun atuh, nyieun ieu. Terus harta mah. Moal aya seubeuhna kitu mah. Nepi ka nyawa dina lak-lakan. Kecuali geus rek leupas teh kakara eureun manusia mah sifatna siga kitu. Nah, tapi kan orang boga kendali, boga ajaran anu bisa seger tengah nggak bisa sacukupna henteu. Nabi teh pan lain sanes teu miskin. Gitu. Jami aya. Tapi kan begitu sederhana. Makanya ada disebutkan hidup sederhana itu hidup itu tidak boleh sederhana. Harus besar. Rumah harus besar, uang harus banyak, halaman harus lega, mobil harus bagus, musola harus bagus, itu hidup. Sikapnya yang harus sederhana. Jadi sederhana teh lain berarti kudu sangsara, lain sederhana itu sikapnya sederhana. Ada benar. Ayeuna aya boga harta loba kan teu kudu beneran yen sendok garpu tina emas murni mah. Teu kudu. Nya terus dina media sosial. Dan stainless ge geus alus nya atau naon-naon gitu. Teu kudu. Nah itu sikap yang sederhana. Teu kudu meuli baju hiji 300 juta keur naon. Kan siga kitu. Teu penting tapi urang boga loba. Atuh keur naon Kang loba-loba? Apaan loba bereun. Dan nu sangsara mah loba di mana-mana. Nah,
kegilaan terhadap harta itu bisa menjadi akar dari segala kejahatan. Hiji kejahatan kaduana nganyerikeun batur kan. Di siga kieu. Ya berikan ningali medsos. Wah, posting jam tangan sabaraha ratus juta. Ya. Nyeri atuh kan ningali nuker eueuh mah. Tapi teh curhat deui ka ajengan ieu mah. Cing teh pajengan ieu kumaha? Heueuh, cara ngadoa anu salah ternyata, Pak Haji. Cenah cek ajengan teh. Sok ena logikana kieu, nganalogikeun. Aya hiji kolot boga anak 3 cenah. Anu hiji mah ka Gusti ka kolot teh sering menta we, tapi teu digawe, tara gawe. Ya. Anu kadua mah osok gawe, tapi minta buruh gitu. Anu katilu gawe we terus, tara minta buruh kira-kira cenah eta kolot nyaaheun ka nu mana. Anu katilu cenah, mana di nu mana? Di nu kahiji sigana mah abing gitu. Kayak gitu anu. Minta terus gawe henteu gitu sigana teh gitu. Tapi dah kacir cenah bebeungetan ada mah. Abi digitukeun mah jadi rumah saja. Namun cokolat mah potongan jeung sopak teh tapi mewakili perilakunya. Nya da wayang teh. Sabab lamun beungeut siga maneh ka kolot barang bere terus teu minta pamrih, asa teu asup akal sehat. Jadi ulah atuh ulah pamrih. Digitukeun mah jadi rumah saja tungtungna. Kapan bekerja kalayan ridho teh ya kitunya. Tayana ridho teh mun anu ngaliwat heula. Ya abdi mah ridho pisan da nu ngaliwatna ge saha gitu nya. Mangga sok. Mangga. Kayak urang teraskeun. Sudah dimulai saudara-saudara, kelima pelari melesat kencang. Sepatu siapa tuh? Nampaknya sepatu pemuda yang menginginkan stiker baru. Waduh, si Rocker menyalip dengan kencang. Berikutnya, barista kece kita disusul vlogger dari belakang. HP-nya terjatuh. Kita lihat pelari berikutnya yang disemangati oleh pelatihnya. Siapa yang akan menang? Buka BJB tanda mata Sri Muda. Gak usah nunggu lama, hadiah langsung didapat di awal menabung. Semua menang. Guma sopak. Guma sopak. Ya da abdi teh wayang golek disopakan. Ya ngomong-ngomong asa ngeunah ngobrol teh nya hipu kursi teh. Iya mah atuh Pan teh heula urang make kursi anu kayu teh ya. Ieu teh anu ti Dikirim ku Gaitsa Furniture. Gaitsa. Gaitsa. Oh, Gaitsa Lain Furniture. Geisha mah di Jepang Gaitsa. Gaitsa. Gaitsa teh ngaran budakna nu boga ieu Oh, Mang iya. Deni anak Mang Deni. Bak- Gaitsa Furniture nuhun pisan Gaitsa Furniture. Palingan Ieu kursina 2 meja Raoseun. buleut ieu tadi bererak ieu. alhamdulillah nya Terus tuh. kelangsungan orang ya alhamdulillah support semangat orang teh aya support ti Bank BJB. Bang BJB. Heeh. Beres. Jadi kayak lamun rek nabung rek naon segala apa. Kasbon kaji ka Bank BJB. Bang BJB abdi mah tos gaduh ieuna bukuna. Oh, geus nginjem duit berarti nya. Sanes. Oh lain, nabung. Nu sok naon namina teh nasabah. Oh nasabah. BJB. Ya, tuh, alhamdulillah. Nah, balik deui ka nu tilu nya, balik deui. Harta itu, kegilaan terhadap harta atau kecintaan terhadap harta yang berlebih bisa menjadi akar dari segala kejahatan. Koruptor teh eta jelema-jelema nu gila harta. Gelo ku harta, gaji ngarasa teu cukup, tunjangan asa teu cukup wae, duit menang ngeles itu ya teu cukup wae, hajar we terus duit negara ge. Yang sarakeun ratusan juta jelema. Eta teh karena kegilaan terhadap harta. Nah, kegilaan terhadap harta mengakibatkan banyak hal. Salah sahijina aya nu lumpat ka pesugihan. Oh, nya bener. Aya nu babi ngepet. Ya.
Aing ngipri morai. Orai. Ya. Tuyul aya tuyul. 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 Aing nyegik mah bagongnya. Nyegik bagong. Nyegik bagong. Termasuk eta kan hiji deui masuk main sport. Main slot, kasup trading ilegal. Eta teh nya. Nukar itu. Eta teh nyegik online. Ya gila kan. Nyegik online. Ya jadi yang jadi crazy rich teh. Rich nanti crazy na. Kela. Eta jadi banyak yang mengalahkan segala cara, termasuk jaga lilin. Jaga Lilin, tong baru bagong kan Nyegik. berusaha. nya. Oh bagong teh kayak bawa ting kumaha teh ngalah duit. Bagong nyapit duit na kumaha nya. Duka ada abdi kamari kantos Segala mah ke Aibon. kamari teh. Ngelem heula ya si bagong teh. Ka Aibon dia karena dia teh nempel ngelem, mentak sok itu apa. Aya jadi menghalalkan segala cara untuk mendapatkan harta. Kenapa? Karena mereka tidak paham bahwa harta itu hal yang paling menakutkan sebetulnya. Mau dipakai salah. Ya, pakai salah. Aya dongeng. Saya tapi sasaduh lah. Mudah-mudahan telepatnya gitu. Lamun lepat hapunten tapi sadu. Pamit lepat kieu. Aya nu naros. Duka ka Rasul, duka ka sahabat. Saha engke cenah di akhir zaman di kalangan para nabi anu lebet sawargana pangpaneurina. Jawabanna Nabi Sulaiman. Margi hartana seueur pisan. Janten hisabna lami. Pertanggungjawaban. Mohon padahal hartana dipake keur kahadean. Komo urang nu hartana dipake teu pararuguhnya. keur mah urang mah harta saeutik dipake Dipake teu balik. Tah. Hisabna wah pabelit oge sakudu rupa cacakan itu di bangga rezeki aya kene. Upami dongeng eta laras walau alam usahanya tapi dongengna siga kitu. Tapi dari dongeng itu kan kita berpikirnya Tuhan mah tidak membuat kekecualian. Hukum berlaku bagi semua sama gitu kan. Ka dipake kahadean ge hisabna tetap jalan komo dipake keluarga. Nah, Tanten hukumannya. Jeung teu arapa kumaha akibatna jelema nu sok nimbun-nimbun harta. Ngitung-ngitung harta salawasna, berpikir jauh tentang harta. Allah aya pada sok ngaji. Cik di handphone suka aya buka gerak surat Al-Humazah. Al-Humazah. Aya wailul likul eta. Nya sok buka Al-Humazah. Sekarang. Oke. Da ieu mah resep naon cik mandi pangmukakeun. Bisi lepat urang mah aos we nya. Lalawara ieu lamun urang rek geunteng kana persoalan gila harta, Aya kudu teh. maca surat ieu Al-Humazah. Sok Eta baca. perkawis eta Al-Humazah teh. Nya. Apal mah apa ngan. Al-Humazah teh tentang hukum ancaman bagi orang-orang yang mengumpul-ngumpul harta jeung salah nya kata nepi ka kudu digebruskeun kana hiji tempat anu dijieun khusus eta tempat nu ngaran hutamah teh. Sok geura baca ku aya. Cik bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah. Celakalah bagi setiap pengupat dan pencela. Oke. Alladzi jama'a malau wa addadah. Yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Oke. Yahsabu'an nama lahu ahladah. Dan berpikir Dia manusia mengira bahwa hartanya Akan itu mengekalkan. dapat mengekalkannya. Oke. Kala layung badan nafil hutomah. Padahal sama sekali tidak. Sekali-kali tidak. Pasti dia akan dilemparkan ke dalam hutomah. Dan apakah hutomah itu? Wama adro kamal hutomah. Dan tahukah kamu apakah hutomah? Itu Terus? narullahil muqadah. Yaitu api yang dinyalakan. azab Allah yang dinyalakan. Allati tattali'u 'alal afidah. Yang membakar sampai ke hati. Innaha alaihim mu'sodah. Sungguh api itu ditutup rapat atas diri mereka. Fi amadim mumaddadah. Dan mereka diikat di tiang-tiang yang panjang. Sedangkan mereka itu diikat pada tiang-tiang yang panjang. Shadaqallahul adzim. Ya, kebayang tuh. Ai kitu mati Celakalah para pengumpat dan pencela. Ya. Yang pekerjaannya hanya mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Ya. Kemudian mereka berpikir bahwa harta itu akan mengekalkannya. Laras. Padahal sama sekali tidak. Ya. Bahkan mereka akan dilemparkan ke dalam satu tempat bernama Hutamah. Apakah hutamah itu? Dan apakah Hutamah itu? Hutamah adalah satu tempat di mana api dinyalakan, api azab Allah dinyalakan,
sementara mereka terkurung di dalamnya dan dipancang di tiang-tiang yang panjang. Bayangkeun da eta ancamanana eta. Keung lamun ningali kieu mah. Ti ayeuna mah moal neangan harta tapi. Kudu neangan harta. Atuh pan anak pemajikan mana kumurek lebaran ayeuna barang kan hayang borong hayang baju gomres. Sanes hayang kedah bener mah jangan wajib nanya. Nah, tapi kan di sana dijelaskan mengumpulkan harta dan menghitung-hitung. Jadi ngumpulkeun ngitung, babagi henteu. Dipakai ke hadiah henteu. Wah, orang gunung geus opat. Tara suka ngagihan naon alpukat nu cicing di gunung nggak masalah, bahkan nong cegah gitu, tapi ancaman berat. Jadi lamun orang kergila karena harta maca surat Al-Humajah, kuduna keung. Tapi nu terang artinya mah biasa we tenang. Nya, ayeuna atuh lamun orang can bisa maca bentesna atuh tafsirna dibaca, ada ngaranna ge tafsiran. Tapi orang baca we tafsir. Kurang lebih kan meureun isina teh siga kitu siga tadi kan aya bayangkeun. Yang membakar sampai ke hati. Jadi mun seuneu ti hanap teh ka dieu panasna ge pergi kalabatnya. Orang dina tiang-tiang yang panjang, orang dicicingkeun dirinya, terus ditutup rapat. Kabayang teu disiksa eta. Eta hanya karena persoalan harta. Jadi meureun aya nu gelo keneh ku harta teh meureun karena can apal. Mudah-mudahan we can apalnya. Tapi orang pernah geus apal. Karena nu lebih parah nu geus apal tapi ngalakukeun keneh. Wah, eta lebih parah artina eta mah ngahajakeun bicara. Da ikeun nu teu nyaho mah segala rupa ge teh jadi masalah. Teu apal. Injuk teu apaleun, yen puasa teh wajib, teu puasa teu naon. Da teu apaleun, tapi lamun geus apal mah yen puasa Ramadan teh wajib, nya kudu puasa. Kan gitu merenya. Jadi tadi Aib soal keluhan segala macam, maksud saya teh tidak usah mengeluh sekarang mah. Bersyukur. Kalau kita belum bisa memiliki apa yang kalau kita belum memiliki apa yang diinginkan, gitu ya. Maka syukurilah apa yang dimiliki sekarang gitu. Nah, sekali lagi soal harta mah gitu. Jadi jangan sekali-kali terjebak ke dalam gila harta karena ternyata dalam surat Al-Humajah penjelasannya segitu jelas. Jadi ya mari kita menjadi manusia yang selalu bersyukur atas apa yang kita miliki karena keadaan kita hari ini seperti apapun itu pasti yang terbaik menurut Allah untuk kita. Betul ya, Leras gitu. Mangga tah ayeuna mah. Dulur-dulur anjing urang teruskeun deui dong. Anjing deui ayeuna tos bade magrib. Biasa. Dulur-dulur kaitu painten ieu mah sami sareng nyemutan diri abdi nyalira. Urang sami-sami tiasa bersyukur karena kalau di hitungan materi mah aya tungtungna dalam misalkan abdi acan pernah nyepengan artos miliaran namun dibandingkeun jeung ngicep urang sabaraha miliareun ngicep urang ieu nya. Hatur nuhun dulur-dulur ulah hilap enjing urang tepang deui dina acara. Cara yang terbaik adalah kita memakai cara baik. Apa? Jangan sampai kita yang tergila-gila kepada harta. Biarkan harta yang tergila-gila kepada kita. Gitu. Mantap sekali. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Sudah dimulai saudara-saudara, kelima pelari melesat kencang. Sepatu siapa tuh? Nampaknya sepatu pemuda yang menginginkan stiker baru. Waduh, si Rocker menyalip dengan kencang. Berikutnya, barista kece kita disusul Vlogger dari belakang. HP-nya terjatuh. Kita lihat pelari berikutnya yang disemangati oleh pelatihnya. Siapa yang akan menang? Buka BJB Tanda Mata Si Muda. Nggak usah nunggu lama, hadiah langsung didapat di awal menabung. Semua menang. BJB. Love.